namun maksud hidup teh aya sawatara kahanyakalan. Ya iya cu. Hanyakal kumaha pangersa panarawangan kula pusaka kaca trenggana ujung hingga aya katerangan buleud tegepeng-gepeng acan upana hideung watekna poek mongkreng butarata. Jadi kaula teh teu bisa negrakeun katerangan sakumaha anu dituju ku hideuk. Jadi hal ieu wayahna ulah benu penggalih. Sae mangga geura mulih deui pira-pirari saha jalmaeunana nu bakal bisa ngikeun pituduh saha tuang rama jeung saha tuang ibu. Wayahna bageur ulah benu penggalih cu mangga soal karusakan marakata di wewengkon sawarga tanggung jawab dewa sarta moal aya tuntutan lanjut. Balik. Jadi kula kakang wajib akan bikin minta keterangan nu jelas sarta dekalajo kakawasan dewa kabinekasan dewa kawaspadaan dewa tepi karasemana. Cing atos de kali. Hapunten pangersa Mahadewa kula Tupinu diango panarawangan waspada napa ningali dewa naha sekapus kaca trenggana wungkul atau napi aya sajadina. Aya di sajadina mung eta anlan kaula pansa 3 kaca trenggana. Saya tade uyuk tumaros dupi jenengan salira anu lengkep sabaraha hiji sadayana naon hiji-hijina. Aduh kade ngaran kaula Batara Guru Girinata Hyang Otipati jeung sajabana ti eta loba-loba deui. Dupi hartosna Batara Guru aya nya aya naon hartosna Batara Guru ari Batara eta pinter guru hartina anu mikeun pituduh. Upami diluyukeun sareng maksud kaula oge jawaban anu tadi disaurkeun ku anjeun luyu kana ngaran Batara Guru henteu Batara hartina pinter guru anu mikeun pituduh. Aduh kalaut adi memang teluyu jeung ngaran harti kaula tadi jeung kanyataanna. Tupi kanyataan memang kaula uyuk ayat. Sajadi teh eta naon deui kakasi? Otipati. Ai hartosna oti nyaho. Pati pae. Jadi nyaho kana pipaekeun jeung nyaho kana jalan pae nu tadi. Niyu sareng sakumaha sauran tadi sareng Otipati nyaho kana jalan pae sarta nyaho kana pipaekeun ieu tong wara maot tong wara pimaoteun tapi kalau nanyakeun inung jeung bapa ketika anjeun teu bisa nuduhkeun niyu kanyataan saur tadi sareng Otipati henteu. Memang henteu. Dupi hartosna giri nata, giri hartina gunung. Nata, raja. Jadi gunung merupakan sifat gede nata hartina ratu atau raja. Jadi kawat gede kakawasanana, gede ngarajaanana antara tilu alam jagat luhur, jagat tengah, jagat hanap.
Luyu ka kawasan anjeun kemampuan anjeun antara luhur tengah jeung handap kana maksud kaulan tadi bari jeung tepira kitu sarana nanyakeun inung jeung bapak. Luyu sareng kakasih giri napa tanapi henteu. Ya. Kurang ajar Kakang Kuladi wajib ieu mangkluk titibanan aji kemayan tampanan aji kemayan watekna luselir kapukaibunan lir kapas kahujanan oh ku aya mah dengan giri mata anjeun nu kawasa tilu alam anu tantu luhur tengah jeung handap anjeun teu pika ngawasa kana jiwa kaula deuk ngawasa kana tapi hurip kaula boga anuan aji kemayan Oti tapi nanakeun kaula aya ngayugakeun anjeunna aya ngayugakeun dewa aya ngadewakeun kawasa aya ngawasakeun Ya. Kaula aya keyakinan kaula percaya ka yang kersana anu kagungan nu kagungan anjeun jeung kaula coba geura ala nyawa kaula ku aji kemayan nanakeun anjeun nu kawasa kadang-kadang ia bisa jadi luyu jeung hartina oti tapi tadi oti paranti atau tukang tapi hartina paeh jadi anjeun teh tukang nyeun jalan paeh geus sasama hirup. Lainnya ho kana jalan ti paeheun, lainnya ho kana jalan ti tapieun anu santu. Tampanan coba sinan dapiat kumamrat matu kumalaras kaupatnya aji kemayan ikan kuat mantra ingkang luhur tampanan coba samenit waktuna awak maneh bakal lungser lir kapukaibunan lir kapas kahujanan Ya. Loh. balik ngaran anjeun satria ilaha teh Ya. oh Ya. iraha langsung ngaran teh narada kemempan kakang aduh adik kumaha geus kieu urang turun we ti sawarga urang muntang akal minta pitulung ka panawa pos hae sae di kantun lingih satria bare ka mana maburai ka mana maksudna kadang itu kakang dek minta pitulung kapal putra panawa urang beri kai yang jagat nata sinarang resin marada lumpat kaki dugi taku kakaler di hadang kakulon ponyak itu kawetan sumawon temparantosnya juga aduh kakang resin rada aduh abi kapal dia abi yang jagat mata anu diobrok ku dua satria bang jatirasa sareng jatiraga parantos yungse nutaya papadana nulumpatan salamina di takul ku dua satria lampah di tengah-tengah diudag-udag ku dua satria gantos kang winursita kot sapawon pening
satengah tinggalas wanawasa satria melajang tengah Raden Gatotkaca anu kairingku para pawongan anu menuju ka Tataran Ngaler Astrajinga Udawala Nalagareng anu tetebih salamina lunta di negara Buktinulah Marku Gatawana sareng Arjuna kapalit kidul dimargikeun Prabu Yudhistira ka Icalang Pusaka layang Jamus kali usada Yumirangan dika Raden Gatotkaca Pot. Ya. Ulo, samaruk aing deuk meuri pot kembang meureun. Ya. Lain pot kemang itu juragan Gatotnya urang. Manawi teh sun aya nu dagang pot kembang namanya teh. Dagang pot kembang. Aya pikir saya naon sun? Kaula ngarasa lungse nah mai awak tanaga punya kitu Sumu. ditinggal keula sakedeung kaula dek ngalenyepkeun dina dahan kaiput. Mangga saya diantos dugi kagugahna wae. Deleh kapulesan teras digugahkeun tenten kabing ke. Nya dawa Lain ngalenyepkeun di kade bisa ya itu jeung ieu beja buru-buru bengkeun. Angga. Serius agan. Upami aya itu jeung ieu ku abdi digoengkeun ke. Eta masih gareng ngomong. Jan? Aduh. Dalam pahan teh 3 bulan itu akan teh apruk-aprukan euy. Geningan eta panos lawas. Sul kewajiban sul negara. Cuma wonten juragan Gatot sul kewajiban sul masyarakat sul negara. Aduh. Ngalaman kakeungan anu teh wates pangendrehna Gusti Prabu Yudhistira ka Icalan layang Jamus Kalemusada lambang keagungan negara. Itu akan teh. Setahun setengah teh ayana teh euy. Geningan. Murkana. Icana layang Jamus Kalemusada timur akibat pancaniti tis jempling gedung kuna ta cahaya pamengkang tayadang yang rakyatna taya komara. Wah, jelas aku akan mah teh kitu. Gusti Prabu Yudhistira lungse. Ai bapa sareng pangawulan dipati nuju ka Tatar Kidul lainna teh. Ayeuna teh. Bari ngadeuheusan ka padepokan Pancuran Emas. Kating hasil adu kating teh. Ya, mudah-mudahan kang atuh eta mah restu sing hasil. Jan Kan? cing mumpung pangawulan anu nuju kulam da moal ngaganggu kana kulamna. Aku. Ayeuna semua tukang Wis pan penting urang hiburan. Mohon. Nya tepang ka sakitu kalina pokona mah urang haruslah berolahraga. Yes. Mohon. Olahraga gerak badan diluyukeun jeung seni. Eta. Ya iya, pandewek mah jiwa seni. Mohon. Kapan di kamar saya oge aya emer saya nyaksakan tandian gue emer sing pantong-tang na kecak itu sudah pulanter. Iya benar kan. Kalau dipapais ku seni kan bisa baik. Nah, ya aya tong-tang emer teh akan ngejoreng kenek gini. Saya jadi seniman. Mohon. Seniwati nangtukeun budidaya na wujud anu tangtu budi nyata parangi inhung anu jero-jerona tina lelemes batin daya nyata usik malikna wujud. Jadi perbadi urang selerakeun pangdenge jeung pangrasa anu tumapel kana wujudna urang. Saya jadi haye ulah petot urang jadi gambaran gerak-gerak dina ibing jaipong ieu teh urang kudu ngagambarkeun daya hirup manusia sarta nembongkeun kasumungkeman kanu kawasa. Ya itu. Iya, itu. Ceng. Jeung mengenang ka kampung halaman Cumaritis ye. Aduh. Pandewek cek komandana hansip ditu teh. Mangkana dewek cul kewajiban mangkana teh keur persiapan sis kamling.
Wis, dari orang rakyat ini harus menyadari sudah bermasyarakat serta menyadari aya naka manunggalan abri tentara jeung rakyat sahak jeung sakewajiban. Jadi dewek ninggalkeun lila-lila teh kumaha teh. Aduh, gue atuh. Yang mencoba orang udah kusaha deui atuh. Eta. Jadi coba cari nabati mah nemen-nemen sono teh. Mun kang menakal ka sono. Nya nyemen-nyemen. Hei, sing. Saya tukang kenang aja. Ya. Nya. Kawasan pun Bang Brang buat. Bang Brang Giri Harja 5. Mun Bang Brang Giri Harja 5 upama jai Mas Hari Harja. Ugan Sunagar. Anta eta. King. Brung-brung. Bang Brang. Brung-brung. Ye. Pangnepakeun original lagu ieu. Lagu Papalayon si Amis. Dayeuh leutik belah cewetan tapi resik. Ditinggal di karuhun didinya patempatan galur. Besok anu ngeunya. Dewek dik ngareng keneh. Dawai lu. Edah. Naon? Urang ieu sabuli perseuweung. Nya. Urang geureukeun yang ibunya ah. Aing milu. Naon sia? Bisa. Aduh, resep aing mah asik euy. Ya. Resep aing mah nyir. Sok ya. Ayeuna teh ka. Ayeuna leuki supe. Sing kena mengjang ah. Set aja itu set aja. Yeuna kepala jam bismillah.
kulit jadi daging jadi bagar pangawasa Papa layon Ciamis naik raras kono aduh Ras kono. dia mahnya Ayeuna mangeuna sok balalayar heulanan heula. asik Naon yang deui anya udah loba teuing saliwat-saliwat we sakitu oge pan untung urang untung aya waktunya kan. untung aya waktuna untung di ladangan Sabab halo kapan kamu sinen jeung kapan aya gandin teu bisa kitu wae da kudu bayar pan nyata yo ge di ladangan mah sugan rek maya. alah berbahagia mah da salah maneh Mau ke salah maneh. atuh nahan teu minta duit cash tadi Biasana tiap-tiap pas juga sok bayar. aya aing mah naon rugina rek dicokot deui lagu pet bae dangus Kita mah layana kata buat Kang Abun kudu mayar gitu mah. adalah Ya. yang pot Ya. suhu saha teh sate Ya. Sate dengan sate dua nah. saha teh duaan itu sih belegu Ya. sate dua Ada nama sate leko. oh iya kaula nyong dulu saha mau tipati euy ulah kaget mama nerap tangan demam mama nerap demam pangulina rama iya rama ang jagat nata iya genera prapkala mana bapak maneh jang mana bapak maneh pot ndo aya Indo. atuh juragan asik Ya. Kasah juragan itu teh. abdi Raden Nalakare nyangakeun sembah bari ditampi moal nyangakeun baktos ka pihatur konyuk mangguru ditarima del jabe oge sami ditarima pot jeung saha maneh aya di dieu jeung saha di dieu jeung naon deui maksud maneh aya di dieu itu sareng juragan anu ngujukul langsung saha juragan anu gatot kaca ulu ayo bapak maneh ka mana pun bapak mah sareng Gusti Pangaulan Dipati kapalis kidul sing nguningakeun nuju milari anu ical leungit naon po Gusti Pangagung Gusti Yudhistira kaicalan lambang kagungan nagara layang jamu sekali musyadak iraha parantos sataun setengah ayeuna kirang langkung mantena teh teu kerasa tuang-tuang acan parantos ngayakas 3 gamang kana menyan Pangagung kaicalan lambang kagungan nagara pancaniti cis jempling gedongkuna cahaya cahaya pamengkang cahaya dangyang rakyatnya cahaya koma ara itu nama witesu amuing kugeningan adi juga jadi tidak dia yang Dede ting kaset incue yang kalesan temak ini ye yang tisawarga asabaja
tepung di perjalanan anu kasih. Amar sana maya semah kaula aya dina dampas sampean pangresa maulun. Karima Syukur kasep. Naon ieu sundui ka kesang bobolokot, kesang badag, kesang lemut, kesang mujurna ge kaluar. Naon anu janten margi sih? Kuda lari dapat dikejar. Nasib orang siapa tahu? Ya. Siapa tahu? Tupi pangresa jeung yang tinggi tibari angkat ka mana? Anga adi saurkeun sategesna eyang keur diudag-udag ku dua satria ngaranna Bang Jatirasa jeung Jatiraga anu nanyakeun ilung nu nganunga bapak nu ngayuga. Eyang poekeun teu bisa ngajawab ieu budak teh ngamuk di kahyangan. Para Batara teh aya nu mempan kana Kadijaya. Jadi eyang cedek minta pitulung ka Panawa ayeuna tepung jeung nu jadi incu bunga nu taya papadana. Wayahna eyang tulungan. Waduh. Gimana? Ya. Gimana jamina bejakeun gabi? Ricuh gabi. Aduh. Ditunjuk ayeuna. Wah. Di paling mana yang keur diudag-udag gitu. Betara Guru. Wayahna eyang dek nyumput kasep. Mangga. Eyang dek nyumput bager baut ulah dibejakeunnya. Moal sun, pokona mah uang dengar wae. Kakang Resin Rada adi kakaraka inget ku kaula. Naon teh ya? Ieu budak teh urang padepokan Tondawaru. Uluh. Ya. Atuh lamun kitu mah di palang siang aya patula patalina jeung Gatotkaca. Memang sedengkeun kalabendana teh guruna Gatotkaca. Aduh, adi. Boa ka urang bakal malikan adi. Duka ieu teh sanewara duka naon sikan hayang nyaho urang intip teh tina rungkun. Tuh geuning adi tuh. Oke pati. Sahaya. Kaula Gatotkaca. Satria urang mana anjeun? Aya sanuturannya? Saya Yo. Saha? Lim Swiking. Weh. Yo lima. Aing Rudi Hartono. Aduh. Gatotkaca nu sok disaurkeun ku Rama Guru. Dep. Ieu kaula. Lamun diukur kana pancakaki anjeun teh kapilancekan kaula. Kaula putra muridna Kangjeng Rama. Kala bendana Rama Guru, kaula ti padepokan Tondawaru. Binatang. Ngajual paguron aing. Guru aing moadek ngamuridkeun ka jelema Sumantaka, Kumawani, Kumalansang ka Dewa. Saresna. Kaula teh naroskeun ka Otipati, kaula teh hayang nyaho di bapa nu ngayuga inung nu nganung, tapi Otipati bungkem jauh tina kawaspadaan Dewa. Panuhun hidup ulah dek pipiluan karena urusan bisi kabaun ku kaula. Sangaran anjeun. Ngaran kaula Bang Jatirasa. Kaula Jatiraga. Kuring oge Jatinangor. Kuring Jati Hanap. Aing Jatiluhur. Dijaga Jatiwangi. Gatotkaca panuhun ulah pipiluan dina urusan ulah disumputkeun si Otipati mana?
coba kurang pada ukur pigal balik pot singar penuh hijau ya siap Datuk Kasamira tebenang iti barayat coba dek belakan dewa awak man siap dituliskan oge rai KTT ari kurang kurun nanasa dulur saguru memang kita kapilan sekan urang Gatot Kaca putra bina kaulan ayeuna urang make politik kakang nyaho dewa keur nyumput lalajo karena situasi urang jeung Gatot Kaca coba ngalah seureuh 5 atau 6 lamar kanggo naon urang meungpeunang beungeut ku seureuh supaya Gatot Kaca panempona tibalik nempo urang teh jiga Narada jeung Batara Guru sarta panempona tibalik keur ka itu oke pati bakal katemungna jati rasa jati raga kasih iya nyata ye satria di Jayang Rana pun juring apa-apa cek pamikir eyang wayahna ieu dua satria obrot lawak maneh ulah dekunta ulah dekasarangan teu kapinu damel udag si jati rasa si jati raga teu kapinu damel ieu gerak dayem seureuh kasih ieu piantinana lakeun Gatot Kaca ngakayem seureuh brai katingali yang jagat nata sareng Narada jiga jati rasa jati raga malahan Gatot Kaca langkung muncak nafsuna jati raga untuk nyumput sia nah kumaya teh itu naon kasep tong loba nyarita sia adi lumpat mang karya bang jamang ieu nah sing kacing ngacari teh nyumput ya seureuh gayem ya adi kang naon seureuh ya gayem ya dawa gayem mah gayem aing hayana gayem kadanya tapi mah daek kuyam gayem tuh tinggali si jati rasa jeung si jati raga keur disingarapan ku Kata siarapan hayu wayo kenyang udah ditangkep ku abi tinggali Gatot Kaca geuning maneh silo keneh opi tapi wayahna kapalangan ku Gatot Kaca lumpat ka luhur ka leungit ping 7 ka handap ka satap pertala diberi ku Gatot Kaca jadi kaulan kula kabejakeun di astina teh aya hiji dangiang anu waskita hiji wiku anu make titel kadangiangan ngaranna Resi Kombayana ahli kabatinan hayang nyaho urang tanyakeun saha bapa urang saha indung urang lamun teu bisa ngajawab urang wiwirang dorna jeung urang asina teu kapino damel Gatot Kaca dek lumpat ka mana sia kulajar pot Gun ieu ka belah dieu ye ieu ka belah dieu hiji Gun Gun
Batara Guru sareng narada lumpat ka karer dibeli ka kulon ponyak itu teu pisan angang tina udagan Raden Gatotkaca. Raden Jatirasa sareng Jatiraga langsung diserangan ku bingah penggalih rehna katalangan ku Gatotkaca pikeun mere ajaran ka Batara Guru. Kantun lampah di satengahing marga sopana marga jalan sopana satengahing alas pradingat wonten ning karaton astina pagelaran luar nuju gempungan para pangagung sadaya ngahaturanan linggih ingkang Raka Prabu Baladewa ti Madura abdi pati karna tingawangasa daya para Kurawa teu kantun kawuh Maharosi Kombayana sareng Pati Sakuni paman sumangalingi Raka Prabu ya Kang Badawaji kakang dipati karna tingawanga kaula dursasana ti banjar sumut Raka Prabu Apunten Kang Baladewa ti Madura Semahan salalamina Kongtul dengan kahkuman Minang yang kumamu kakang dipati karna tingawanga rawuh Raka Raka Prabu kula dursasana Rai Dursasana Suryang dina bapakku Lapanan dari bati ini kasukuan mengalih Lengih Mahaguru aturan sama anti angin kanaupun manunggu sakuni mangalingi Allah SWT tirundar lautan pun anak bos ya sajajar sakan Untuk semangat disimpan di wadah Ina sumi-hati gula Kata makama Ninyo barpocit pasti Mang Lukman di wadahan siring gelang kesabaran aku pasti
Jairan Dinasonasi Jairan Dinasonasi Ngajan tuan tutumamu Kungirang manis Pangeran welas asih supa nutup ning ilmu awal akhir anu salah junjunan tang tumenang Catat jadi silawang salah yang salah sah runi Allah manusia bermawat tali kibarana apung-apungan aki aja kibarana apung-apungan lamun bener mawa diri gusya genang sayungan manis pika nyerieun kadong-dong amis cairna meter dupu ditiram agang kekenui nami jama bailantaran pemumut hijama bailantaran ayo 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 nganca ukur kacaan keng disipu manu manis disipu dibantun tolong nganca ukur batin inang tepuku kagungan dengan junjunan dapuku kagungan dengan Paman guru sumanga kapayun lingih nah haturan sasuntingan aduh nuhun anger sumanga pun manga hatur kesemah sinungkem kuhunyuk salira jeung anger anu kasangakeun dipun manger kalayan semah kasangakeun kuhunyuk anger ti mandura ye coba Kakak Prabu haturan nabi Paman Punting adalah anak Prabu sumanga pun mangsa kuni nyangakeun semah
sinungkem kuhonyuk anak Prabu ti negara Mandura. Raka Prabu unyuk sumana kaula dursasana ngahaturkeun semat pangabaktos kuhonyuk panjenengan Raka Prabu ti kantur Raka Prabu ti Mandura anu kasana. Raka Prabu kersa nyaur kaula sareng ngahaturanan Raka Sinuhun ti Mandura bade aya pikersa nyaur kalintang katitu. Sinarengan Raka dipati tingawangan kekantur para kadang Purawasana. Sinarengan Mahaguru ti Sokalima mewah Rama Allah pikir sana Allah jaya wikata Allah citra situ maraksa ayah pikir sana ya teh jeung angger teh jeng aya pikir sanaon anu mawi jeung rayi ngundang akang ti Mandura ieu mangkukna undangan ka kami dina dinten mangkukna angger kukna mangkuk aya pikir sanaon rayi ieu teh kieu salaresna cawi bilih dacan kauninga nya nuhun-nuhun ge parantos kauninga ku Raka Prabu. Das sinarengan Mahaguru nyer kaula kenging kabungah dina 5 sasi ieu kagenepna aya wartos anu penting anu dicana ku intel-intel nu tuater sareng nyebarna surat kabar di Amarta. Perkawis naon? Perkawis naon? Jang. Wartos anu katampi Yudhistira dina waktos ayeuna teu damang. Panuju mun modal si kurat. Ayeuna teh awakna parantos ragas jiga gamang ngareng kebong tinggal tulang jeung kulit marga lantaran Yudhistira kabunggulengan kaedanan ku pusaka lambang kagungan negara layang jamus kalimut sada leungit tanpa hilang tanpa krana lamina parantos sataun setengah ayeuna Amarta pancani titis jemping gedung kuna teh cahaya pamengkang daya dangiang rakyat daya kumara. Haduh. Gitu karang. Waduh. Ayeuna para aparat cenah nuju teu aya nakula sadewa usaha kabelah wetan. Arjuna kapaliti kidul, Gatot Kaca kapaliti kaler, Sumawonten Kresna kapaliti kulon disarengan ku para satria sadaya antarjajah katawan. Masing-masing usaha jadi as Amarta nuju towong, kumargi kitu kumaha ulangan tos ayana nangtungna bandera perang pupuh perang jaya di Tegak Kusita. Manawi aya kasaluyuan kumaha lamun urang aya keserangan pacar dina waktu ayeuna urang ansurkeun ka kawasan Yudhistira margi anu dipianelna parantos teu aya nyataning pusaka lambang kagungan layak jamus kalmusada pengah amar wata amar wata
akan diri gembira ingkang gembira nyarsa nyarsa apa bener nah ya cocok aya nikmat kararasan pisan memang jeung tibatan nunggu waktu berangna perang pupuh perang payudahan maka datang utami dina waktu sayeuna urang ayakeun serangan mun panawa nuju lemah daya kakuatan hakikatna jimat teu aya lamang kagungan eta syariatna para satria nuju towong di nagara Raka Prabu satuju kaula jadi nararesan dieu mangkalintang bagyana daya teh pola pun mangat da ya memang gitu arti salira cocok pangemut mang sekedah dianjingkeun dipaketokeun ayeuna pisan hancurkeun saketika ayeuna laras anger iya setuju aku ji ari bawiraos ka ulama namung pangapunten agungna Karayi Prabu leres jemarna ka Maha Guru dares singetna dateng Raka Prabu ti Mandura daus kumaha nger Rayi Prabu kula kanggo kakang Dipati Karna tanaga pikiran laras sareng pati akang parantos ikhlas ridho iklar demi kaslametan nagara Astina sareng kumaula ka Pangagung Astina namun dina resan dieu paralun maklum kasuhun hapunten anu katedha kumaha bayi kumaha nger hapunten sanes kaula ngawagel kana ieu pamasadan namung upami diukurkeun kana syarat satria sareng kana dasar kamanusiaan ieu tebih pisan cara rupi kieu kirang wajar Pangagung nuju teu damang para satria nuju daya tawong ti nagara lamang kagungan nuju leungit tanpa bih ilang tanpa kana urang ayakeun serangan pajar ngarusak nagara sareng bangsana bari sareng Pangagungna nuju teu damang nuju tawong para satria para pengawa panginten ceuk anu sanes ceuk balarea ceuk umum kirang bara aya kawani nyerang dina waktuna tawong teh sacara terang-terangan sacara satria anu tangtu tak ieu bakal janten rahasiawan kanggo urang sadaya kirang bara dimenangna oge ku jalan sarekal ku jalan saras robotan bari sareng musuh daya kakuatan sakitu pangemut kaula saena magali-gali heula bae panuhun patos urang aya dina kajayaan oge ulah rugi ku cara lunta dina tetekon kasatriaan bener nih nyemang hai ceuk pangemut mang mada daya di kasempatan ieu teh ya ceuk mang oge ceuk mang oge oge ceuk mang salah tengok langkung utami ayeuna bae kantoskeun nasi meungpeung kosong barang sawagremagan sanira mania sanira pakuman catur sapratana pun dua satria ingkang tumeka kalanu pangapunten Pangagung saha aya dua satria paman pangapunten saha andika urang mana saha ngaran satria nu ti mana teh aja soif kaula ngaran pun Jatirasa kaula pun Jatiraga bade tumaros tupi jenenganana Maharsi Komayana anu kawinan ti tedang yang teh mana ada aduh jota
mual aya dua di Astina hiji wiku anu ngangemdang yang iwati sadorna na isok kalima nawiskeun salira wiku gelar dangian anu kagungan kitab Weda suci bener lanan bade tumaros dupi eusina kitab Weda suci nu kaaji ku salira naon eusina nya eusina sir Weda da nur Weda sir nur Weda nyarioskeun masalah naon masalah ayana alam jeung pangeusina di alam eueuh ka alam aya nyaeta nur sir nur Weda sir Weda tina nur jadi sir anu ngawujud raga nyaman jadi salira matos uninga kana bibitna alam dunya apal tina naon nur anu tangtu cahaya mimitina upami kitu bade naroskeun saha inung bapa kaula inung ngandung bapa nu ngayuga kaula teh hirup geus dewasa teu nyaho dirupa inung jeung bapa buset anger ieu jelema teh deuk kabarontakeun ieu deuk ngarusak ieu kecap politik anger kurang ajar tangkep anger Kurawa kurang Astina Dorna ditanya sabener-bener Rai Jatiroda kaula nungkula singalepan para Kurawa akan dek ngasah Dorna hiji wiku anu pangakuan percaya jeung kenyataan kombayana ayo modal modal sia teluyu jeung kenyataan pangakuan kalikuan telaras jeung kenyataan panita pitadang yang dipake amengan daftar ngamai dipake papaes jeung tas ngampeh ngan ukur sakadar aksi tesudi aing di alam dunia kaemsikan kudang yang anu tanpa nyata Allah para Kurawa mundur mau kuat kurang gantung sukuna karuhur sirah kahamat lagi ia mangrupakeun kenyataan hiji wiku pasalia kenyataan tina pangakuan ayo dibalik jantung aja iya tiraga rai kawan rengsek mikeun ajaran ka urang Astina urang ngajugjuk kamar tak nepungan Prabu Yudhistira pajar waspada sana kresna jeung Yudhistira tekap tinu dama kaula nu tapi jangan kawat ya tadi ai itu jelema anu duaan teh leres hiji sapria dituturkeun ku aki-aki hideung beuheukeun aya di jalan jajahan wates nagara sapria Kakang Semar iya nu naon pangawulan gamparan abdi itu aya sapria ngagroan tunggu sapria Pangapunten
Arab panggih jeung laratan kalimusada tapi gokjeung dua satria ulah ulah anu bade aya pikir naon anu saha dengan salira abdi pun Semar jika aki majelma kawakannya anu seket lahir batin parnyali dupi anjeun kaula Arjuna oh iya Arjuna teh tapi nu gawe saha ngaran anjeun ngaran kaula Bang Jatirasa kaula Jatiraga aya naon jiga aya kapentingan naon masanu kaulah saja tumaros kaya kasepuhan Bapak Semar Sobi Kapayun Bapak dan boa dulu tukang kredit nyusu telemur ka dia nah kantos gua kreditnya inung silaing masuk karada kredit yang kredit naon gua nya kitu we kaperluan aya naon su aki kulang bade naroskeun kaula teh hiji manusia nu geus dewasa anu teu terang di indung bapa manawi daki malgok tapakeun teng kade saha inung kaula nu ngandung bapa kaula nu ngayuga mustahil kaula teu bijil ti belah batu ailingih teh ti mana kaula teh ti padepokan Tondawaru alang siang ti pagurona Gatotkaca leres pisan pangandika kaula sareng Gatotkaca teh dulur saguru ti maha panita kala bendana leres eta saur tuang Rama Guru kedah naroskeun ka dewa amung dewa teu mampu dewa teu tiasa ngabuka ngaran kaula anu teges tetiasa ngabuka maksud kaula anu teges saha inung nu ngandung bapa nu ngayuga atuh komo aki jami bodoh bali lu tetiasa kitu bae muga upami salira tiasa maca ngeunaan asal muasal kaula saha inung nu ngandung bapa nu ngayuga kaula saja sujud ka salira cobikan sugan paningali batin salira bisa awas oh sae kantos kanggo manusia asa mustahil pamohalan bijil tina belah batu ti semet karuhun eyang Adam kadieu kantos aya indungan sareng aya bapaan leres namun pangapunten ieu jawaban manawi leres bari sareng bade dihariringkeun ku jisim abdi dina nada lagu kidung geura sing pangkatan kidung ya oh mah bari digerenengkeun ku jisim abdi asal muasal salira sareng Ibu Rama anu ngayuga cobi pawana sakedap meremkeun sosana lajeng pemujeng alih netep pameun teu dua satria Raden Bang Jatirasa sinareng Bang Jatirasa borolang sasauran maca asal usul ieu murang kali pangapunten manawi leres asal sira anu ngajadi bibitna tina nurun
ari mula asal cahaya mengangki sirna anu ngajurung dina wujud kasurungkur absuraga bibit tina cahaya tapi ngawujud sareng hirupna asal teges kanyataan wujud anu tantu pamapalan saya hirupna ayah wujud ayah jadi tantu nyadi dinyangan sik narasa rasa tantu mengansik di masing indra mengawasa saku juru badan iku mangaku hirup ya hirup teh rahasia anu lemes teu tiasa irama-raba teges teh kuring nuhusikeun mamakeun cirina anu ngabukti bos napas kawa ya anu disisipna angin nu dikawarkeun angin jadi bahkan laluas sakit nyata alam sung anu tangtu ngajurung kalaluasan ari angin japi rasa japi eta harti asli rasa eta tunggal menyaksi di masing-masing diri rasa ganti nama ari angin jati raga jati asli raga wujud bungkus narasa tadi aya rasa aya wujud tangtu rasa nabus ngancik pola menyupluk ibu rama tinangtu moal kasusul da angin lain manusia tapi rapat aniata ditulis jadi aksara dibaca jadi carita bahan nganci ka mana sakadarna jadi ciri jadi bahkan ka pangakuan jadi bahkan kainganan gayanya cara manusia tinangtu tanpa ilmuwan angin raga nyata wawadah bubungkus uka sarekat mungkusan barang kakekat barang angin anu tantu aya lahir aya batin aya punya jeung akhirat aya dohir aya dohir ari angin jati rasa nantukeun kaikhlasan nyata hakikatna usiraga anu sabi
aya syariat kangtu hakikat nyata hakikat syariat tetuna ngantu bisa-bisa sanampen hakikat lain syariat sanat lain hakikat dua kalimah nunatrat anu hiji katamtuan kapayaan ka Gusti nu ngayuda kadua iman kana Rasul nu tangtu hakikat narasa jati sejatuh gerang wujud geraluntak tina badan mausa ulah kunung kaladuan gerang mulih kasarakan pulang kena sopadi umarate kalalawan ulah lindung neangan kakaler kaki buka kulon lejeng kawet mapai-mapai gesang maratan bal pula dek ngampilan sanggup ramal genung hidung anu digerenengkeun ku Kiai Badranaya dua makhluk leungit tanpa bilang tanpa krana bang Jatirasa ngawujud layang jamus kalimusada Raden Jatiraga ngawujud bubungkusna nu mungkusan kalimusada ayana di lurah Semarnya eta kantongna nusuk ngagapek saban kue di dieu kala nyata eusina di pamarentah cangkang namah beti rakyat lamun papisah pangang antara eusi jeung wadah pamarentah jeung rakyatna tinantu jauh hak jeung kawajibanana utang murta sekali wawa amuing murta hayat sekali wawa matek adi zaman tingali nyeran aduh geuning layang jamus kalimusada kakak eta mah kantong abi sok ngagagapek dina sangking salira geuningan ieu teh bubungkusna kalimusada saleresna kapan eusina mah dicepeng ku pangagung dianggo lamang kagungan nagara kalimusada ieu bubungkusna di abdi mangga atuh nyangakeun bungkusna ieu kan ulah wara ayeuna kedah kasasene ku pangagung kuno kagunganana mangga urang sami wangsul itu tas tu geuning itu jodoh pati bagja cilaka manusia mah kadar dilarampa namun kersana anu tingali zat kersana Allah nu kagungan eta ulah kapinu gawe keke ai itu saha itu oh adalah Kakang Sowar Kang Sowar itu namanya aduh kakang semar iya nyangakeun semar sujud iya ditarima dijanaka Kakang Badranaya ngeran abdi aya naon sih tulungan kaula sakawit kaula kadatangan dua satria nanyakeun indung jeung bapa tapi kaula teu bisa ngajawab kapan dewa waspada tumata kawaspadaan kaula katutu
temahna kaula lumpat di jalan pangih jeung Gatur Kasa tapi aneh kaula teh jadi kula nu diberi jeung Kakang Narada pajar kaula jati rasa jati raga paman wa Semar punat wa ulu naon deuleu kudu jadi nangor Pak kakainya jalan ka jati roket jati handap pegapan di jati handap waduh tingali anong saha ieu naon geuning bet yang ide nah anjeun ngabeberi kaula tapi teu bisa poos tina udagan sing kaset tepi ka meunang ti balik kitu kumaha ieu teh anom saresna ti bali sarira teh nun jati raga sareng jati rasa teh aya ibuan teh aya rama anda sidik ditulis jadi aksara dibaca uku jadi carita pikeun bekel manusia kaiman anu jadi lambang kagungan nyaeta lambang layang jamus kalimus ada ya ieu waduh kaharti diri kula ieu teh mangrupakeun ajaran keur ka dewa yakin sanajan dewa oge kudu ngabogaan kapercayaan karena ayana lambang kagungan Kalimusada nu dicepeng ku Yudhistira mun kitu luhur keneh Kalimusada darajatna jeung tibatan dewa anu nyekel kakawasaan nu boga rasa kawasa di alam dunya puguh we deuleu puguh muga-muga sangakeun ka Yudhistira kade sing apik nyimpenna ieu lambang kagungan Kalimusada ulah deuk pisah tina kawajibanana diri ibarat Kalimusada jeung wadahna eusina di pamarentah wadahna di rakyat wadah jeung eusi sing lawi nyataning syariat jeung hakikat kudu diaraji sara mangrupakeun kanyataan ai hakikat nyataning hakna rasa jati manusia lamun pamarentah poho kana kawajibanana kapangaruhan ku kapangkatan jeung kalungguhan tinangtu bakal poho kana jinisna lamun rakyat teu sadar kana kamasyarakatan nama jadi bakal poho kana kewajibanana tangtu bakal nonggong-nukang ka pamarentahna jadi priyoga kudu dimanunggalkeun antara pamarentah jeung rakyat bal kula deuk mulang muga-muga sami-sami salamet kade ti waktu ayeuna mah peda ilaing dewa peda ilaing kawasa kade ulah deuk kalapasan teuing kudu eling ka Purwanumadi dewa aya nu ngadewakeun kawasa aya nu ngawasakeun eta lah kapinur urang mulang Kakang mangga di premios Kakang Semar urang sami wangsul ka amartaan banget wa Tapi Yudhistira kami panggingan aku kasuntingan Kiai Laksamana Simarang kita si Arjuna nyanak hasil raya terus Kalimusada iya si jenis katanen hasilnya Simarang pangesta Kiai Raka Batara kumaha hasilnya Simarang pangesta Orang kesama kata di pagar marihaun Kesukna dedawang ahab Diri kapi Bangkum sahur Sikura kena sikura Macam kali Mun patura kebura Mun pacapi Kahat tenang
kebet di kantonganku kantong kakang Yai aka betara duh nyangakeun anu mawi teh jisim abdi teh 400 tahun langkung ka icalan ieu kaneron nya kitu ayeuna mah rupina ngagaplek deui dina sangkeng abdi biasa anu mah diange deui tah salira beri kirang taos ieu pusaka disangakeun anakku Kakang Semar kapungkur musaka dar kali musada unggul da kantong nama aya di anjeunna di dieu salaktos-laktos mah kedah tepang antara eusi sareng wawadah eusi nu dicepeng ku salira wawadah ku anjeunna yanten nemeh tiasa kahontal kamuliaan negara jadi tika binangkitan para papayung agung para pejabat angin pondasina rahayat abdi-abdi negara harus eta gua di mana rakyat natos itu bener di mana rakyat natos itu bagir di dieu negara alamat amruk sokomo lamun pamimpina lali ka Purwadumadi hilaf kana asal tujuan tadi bari jeung pokok kanu nunjukna atawa kanu milihna sifatna rakyat tidak bakal cilaka jadina nih harus gua ayeuna parantos tiasa ngawujud tepangna deui wadah sareng eusina layang jamus kali musada ai layang eta surat ai kalih eta dua musada atawa sabda eta ucapan dua kalimah ucapan antara ikhlas ridho jeung kapercayaan kagdat rasana Allah urang manungakeun yen di negara urang tetep supaya jadi kapercayaan geus percaya ka ayana kersana nu kawasa sifatna zat kersana Allah jadi neperakeun manusia derma wawayangan bae raga daya pangawasa usik sareng malik aya anu kagungan atuh dina usik sareng malik muga-muga dina usik ulah deksa usik-usikna dina malik ulah deksa malik-malikna netelakeun yen urang teh aya nu kagungan barang batur sadayana pamungkasna rupina lalampahan ban-ban jati rasa mung dugi ka dieu hapunten samudaya kalapatan ageng sareng alitna kalian muga-muga sanes faktos biasa tepung labung tepang deui soanten sareng perantawisan kaset anu bakal dipedar dina waktos anu bakal mungkap hapunten kapungkas ku kemang penting sedang tutup lawan sigotaka